Yan lagam ngadengkeun dina TV. Jadi orang ngaji teu make seni, loba ayeuna tagonian teu make seni da mah. Bisa kada capca. Naon capca? Ah, can apaleun abah ieu can digulukeun. Da biseun kieuh-kieuh ge murid dewe. Ya, Bah. Dedek bisa kada capca. Naon capca? Ngan lagam ngadengkeun dina TV. Gitu dah. Ada gitu dek di lagam desa keun. Ngaguru. Jadi geus moal ceklok. Guru. Apaan ngaji teu make seni, loba ayeuna tagonian teu make seni da mah geuna. Moal geunah. Ayeuna ngaji, lamun ngabaloh gejar ngaji da mah geuna. Moal asli Lagam desa mah panter guru. Bos. moal geunah. Berarti main lagi nyawan cara desa mah teu geunah. Apa jarak dia singkat lur. Duduk anjing. Moal geunah Cowok urang oge. asli moal geunah lagam desa. Guru nu ke mah bing rata. Awe. Asal kita mau gerabang. Bakabeunang sayap. Ayeuna aya ngapakeun adan atuh di Cipanak. Gerak ngapalkeun deui pan geus teh heula. Juara dua. Di Cipanak. Nah, Lain lamun kitu urang da meureunna sorangan ge meureun make lah pada adan meureun. tapi dah lagam desa kan ada kabayang Aku mah. iki tengenah eueuh senian lagam desa mah kuro mah kebal. Contoh kumaha contoh. Mana di Contohna kumaha? Si dadap si waru albasia di guru dugen mah teu geunah kolot oge. lamun maca surah digurudukeun halus. Surat mah alus. Surat naon? Puisi. Surat Al-Qur'an meureun. Atuh meureunnan kuro oge bisa. Halus digurudukeun ai maca surat gurudug. Nah ini mau badeng minta badeng amak-amak na badeng gini. Udah ngayayai modal Pak Irta Geningan da teu geunah. Modal panaon teh? Pak Jokowi. Teu geunah. Beda tau teu geunah nya. Tapi dah kudu ieu nya. Kudu tegas. Tegak baru pimpinan. Iya. Yes, gitu mah tuh. Bernyanyi ya tuh. Halo Bandung. Bagaimana rohat? Ya, cenah meureunnan. Di luar. Sesesan. Kudu tegas waktu itu. Saya sersan ya. Bagaimana ruatnya di luar? Umpan pemimpin apa tegas. Jadi lamun juga jeung romulan. Kah gitu. Tang si kan ngali romulan teh lewe. Baik terus aduh. Ngan lagam ngadengkeun dina TV. Gitu dah. Ada gitu dek di lagam desa keun. Ngaguru. Apaan ngaji teu make seni, loba ayeuna tagonian teu make seni da mah geunah. Ayeuna ngaji, lamun ngabaloh gejar ngaji da mah geunah. Moal asli lagam desa mah panter cowok. Berarti main lagi nyawan cara desa mah teu geunah. Apa jarak dia singkat lur. Asli mah geunah lagam desa. Guru dog mah teh bing rata. Awe. Asal kita mau gerabang. Bakabeunang sayap. Ayeuna aya ngapakeun adan atuh di Cipanak. Gerak ngapakeun deui pan geus teh heula. Juara dua di Cipanak. Lain lamun
ngomong gitu orang. Dan merenang serangan ke merenang ya. Kadang-kadang meren. Tidak lagam desa kan ada. Kabayang. Iki tengah usinian lagam desa makuro. Contoh ko macam contoh na ko. Si dadap si waru aobas ya. Diguru-dugan na taga na kolot oge. Amun mata sura. Diguru-dugan na. Surat maalus. Surat lawas. Puisi. Surat Al-Quran mana? Ada merenang kuro oge bisa. Halus diguru-dugan ay maca tuh. Maca surat diguru-dug. Nah ini mau badeng minta badeng amak-amak na badeng ini. Udah ngayayain modal Pak Irka geningan kata gena. Modal panahon dia. Pak Jokowi. Beda tok teh dina. Tapi dah huru ieu nya. Kudu tegas. Tegak baru pimpinan. Iya. Yes, gitu mah. Bernyanyi ada. Halo Bandung. Bagaimana lu hat? Ya, itu namanya. Di luar sesan. Suruh tegas gitu. Saya sersan. Bagaimana lu aja di luar. Bukan pemimpin apa tegas. Jadi lamun juga Jokowi, Pak Jokowi.